Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrorihi fid darain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rada nyambung tina walaisa. Walaisa jeung henteu indal alimi eta tetep disandingan alim ahli ilmu alladzi anu layak malu anu henteu ngamalkeun ieu ladi bi ilmihi kana ilmuna ieu ladi ahli ilmu anu henteu ngamalkeun ilmuna henteu aya cenah naon illa suratul ilmi kecuali gambar ilmu na warosmuhu teges nama gambar na ieu ilmu. Jadi dina awakna teh ibaratna kur gambar doang. Da urang ge percuma boga pamajikan gulis ngan gambarna unggul, fotona unggul. Duna maknahu henteu maknana ieu ilmu. Tujuan ilmu anu sabenerna ilmu teh keur naon atuh dibaratkeun jiga lampu keur nyaangan da urang ge meureunana lamun boga lampu tujuanna keur naon ieu teh bisi urang teh tengah peuting pan ari aya lampu mah urang teh bisa cang ieu mah lampuna loba nu cang hiji acan parareum kabeh tah ibaratna ilmu nu teu dipake teh diibaratkeun lampu mah boga tapi teu ngaluarkeun cacah ngaluarkeun cahaya dan meureun lampuna pararae meureunna cek paribasana lampuna mah teu loba kur hiji tapi mah hiji ge hurung ieu mah cang ieu mah lampuna aya 100 mah pae kabeh naon ta mangpaatna kira-kira meureunna naon atuh mun hayang bermanfaat eta lampu ku urang teu dihurungkeun mina bikeun atuh ka batur da lebar meureun nyedot kana listrik teu dicetrekeun ieu teu. Kira-kira ilmu urang ku urang teu dipake atuh hayang mangfaat mah bikeun ka batur diwurukeun. Wa haqiqatihi jeung hakikatna ilmu jero-jerona ilmu. Kama qala bari sapertieun ngadawuh sahabadus salafi sapalih ulama salaf rahmatullah alaihim rahmatullah ari rahmat Allah alaihim eta muga tetep ka ieu salaf kumaha cek sebagian ulama salaf al ilmu yahdifu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahala al ilmu ari ilmu yahdifu eta ngagero ieu ilmu gegeroan hatib jika hatib ya pan ngaluarkeun suara ari ilmu teh eta ngagero ieu ilmu bil amali kana amal ngagero-gero amal hayang dipake ieu ilmu teh gitu fa in ajaba tuluy lamun nyubadanan itu amal lamun nyubadanan itu amal nu digerona kana ieu ilmu nu ngagerona jadi digero teh nyahut gitu nembal gitu wa illa jeung lamun mah henteu ajaba teu nyubadanan henteu nembal irtahala tak mangkat itu ilmu urang ge kitu assalamualaikum waalaikumsalam ieu rek mau ieu teh mau THR teh assalamualaikum eueuh wae nyain dieu teh digero-gero eueuh wae mah ilmu teh ngagero-gero sayang diamalkeun ternyata urang nu kaeuntepan ku ilmuna teu paduli kana panggerona eta ilmu diantepkeun leungit ilmu teh naon anu dimaksud leungit di dieu mangkat ngamaksud kaula saur Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad yartahilu minhu ruhuhu wa nuruhu wa barakatuhu yartahilu mangkat indit minhu tina itu ilmu nu kumaha ilmu nu ku urang teu diamalkeun naon anu mangkat teh naon ruhuhu ruhna itu ilmu di mana-mana urang boga
manuk hargana mahal ngan ruhan pae di belum lain beleumeun sagede kitu mah tuh da eta nu mahal mah eta nyawana da eueuh nyawaan mah geuning eueuh hargaan. Nah ieu mah hargana ilmu jadi eueuh teh ruhan gitu. Ilmu eueuh ruhan. Naon ruhna ilmu teh? Amal cenah teh. Wa nuruhu jeung cahayana itu ilmu. Ilmu keur nyaangan anu mana nyaanganna teh dirupakeun ku mangrupa amal ternyata teu diamalkeun maka jiga ilmu anu eueuh naonan, eueuh cacaangan, eueuh nuran. Anger we berarti meureunan jalma nu kaeuntepan ku ilmu teh poe. Hirup sagala pitatarajong da gunana ilmu teh keur nyaangan kahirupan supaya urang teu salah lengkah. Ternyata ilmu ngalengkah maka mana. Wa barokatuhu jeung mangkat deui leungit deui naon barokatuhu barokahna ilmu. Ziyadatul khair. Di mana-mana jalma boga ilmu da puncakna sagala rupa kagorengan teh manusia teh eueuh deui cenah kabodohan. Ieu jadi ieu mah keur naon keur nyaritaan jalma nu geus daek ngaji. Tong dipake kalimah ieu nyaritaan jalma nu can ngaji ge can daek. Ieu mah keur ningkatkeun jalma nu geus ngaji geus getol, kade ulah katipu teuing ku getolan ngaji, teruskeun atuh kana amal gitu. Tong digunakeun ka jalma anu can daek ngaji mah, can daek ngaji da percuma ceuk nu can daek ngaji teh ilmu teu diamalkeun mah. Salah anu bijil lamun bijil ti jalma nu kana ngaji ge encan mah. Mata aya tahapanana. Lamun jalma can daek ngaji mah bahasa papatah ieu tong digunakeun, tapi naon gunakeunana kautamaan ngaji. Terus ngarah sumanget da ngaji mah kumangkatna oge geus dihampura memeh ngalengkahna sapanjang di tempat pengajian Allah teu eureun-eureun ngalungsurkeun rahmat eta we terus. Tapi si urang gede hulu kangeunahan dina padilah eta maka supaya urang timbul tawadu. Urang aya dina kaistimewaan tapi urang teu gede hulu pan haden kitu mah nya. Aya jelema hade ieu tapi gede hulu runtuh kaistimewaanana. Jalma nu tadina tara daek ngaji ena jadi daek ngaji istimewa tah. Ngan kade bisi gede hulu dibebeskeun deui. Kade teu diamalkeun mah da anger teu mere tapak. Bahasa teu mere tapak teh kurang pati leungit barokahna teh keur kasaha ieu teh? Keur jalma anu geus daek ngaji. Tungtungna pan urang teh dempes deui. Heueuh kur karek daek we ngaji teh ngamalkeun mah jajauheuneun. Tah. Geus aya dina istimewa urang teh ku daek ngaji ge taupek gede ieu teh. Ngan kumacarana supaya istimewa eta bertambah. Diteruskeun kana naon? Kana amal. Ngan dia rada nyeureud bahasana. Oh mangpaatan atuh ai kitu mah ilmu teu diamalkeun eueuh nuran, eueuh cacangan gitu. Tapi gitu teh ya, pan sok aya jalma ningali bahasa ieu tuluy dipake alat nyentregan jalma anu geus daek ngaji, manehna can daek, percuma da ngaji teu dipake mah teu pantes lamun bijil ucapan ieu ti jalma anu kana ngaji can daek. Ieu mah bijilna ucapan ieu mah ti ulama. Ilmuna geus puguh ahli ilmu, amalna ge ahli amal. Maka keur naekeun murid-muridna supaya tina ilmu naik kana derajat amal disentregahan terus. Jadi ari bijil ti jalma anu kana ngaji teu daek mah manehna kata mah teu daek ngaji tuluy diajak damung gitu teh supaya manehna bisa ngahujah ngadalil kana teu ngaji manehna eta we diajaknya da percuma ngaji kitu diamalkeun mah. Nah eta bijil percuma teh entong bijil ti jalma nu kieu ti jalma tara ngaji gitu. Mata aya tahapanana. Jalma nu can daek ngaji dibibitah ku kautamaan ilmu ku kautamaan mangkat ngaji. Jalma nu geus mangkat ngaji dibibit tadi ku kautamaan amal. Engke geus amal ge disentreg deui. Geus daek sumanget urang teh kabeh ilmu nu diaji ku urang eueuh nu teu diamalkeun kabeh nu wajibna nu sunatna. Bisi gede hulu dina amal disentreg deui eueuh percuma amal ge teu ikhlas mah. Bijil deui ti jalma ieu mah ya sapertina ieu mah karek we ngaji na ge encan geus ngabawa kana ikhlas. Percuma nu ngaji oge nyentreg kanu ngaji, percuma daek getol ibadah oge nyentreg kanu daek amal. Ari teu ikhlas mah teu pantes bijil kana ngaji encan mah. Jadi aya ieuna aya tingkatanan engke nu ikhlas disentreg deui.
Sing waspada anjeun. Ayeuna amal dina ikhlas umpamana lamun maut suul khotimah mah anger. Mata kurang dina hiji ngaji na digetolan, amal na ditingkatkeun, tuluy diusahakeun ikhlas kumaha carana ya. Da sok kadang aya jalma urang mah teu hayang kapuji da hirupna gerang. Urang mah ikhlas urang mah beja-beja teh. Gitu. Kade sing inget mata aya dicontohan ulama baheula ahli ilmu, ahli amal, ahli ikhlas. Naon buktina pangna anjeun ahli ilmu, ahli amal, ahli ikhlas? Buktina tina tapak ibana kaluar karamat jiga barsiso. Pan eta teh moal mungkin bijil karamat, bahkan karamat nage lain ka anjeunna nyalira, tapi ka para santri nu 60.000 tembong karamatna. Pangna bijil karamat ge moal jauh hiji kumpul antara tilu perkara. Ilmu na aya, amal na aya, ikhlas na aya. Da moal ilmu hungkul diamalkeun teu bijil karamat, atawa ilmu jeung amal dihijikeun ikhlasan moal bijil karamat. Karamat mah kudu make ikhlas. Tapi ternyata dikersakeun suul khotimah, ahli neraka. Tah dijadikeun jiga kitu teh keur contoh urang pika hareupeun, bisi urang geus kumpul tilu rupa geus sampurna ye. Nya ilmuna urang mah rajin, amalna ge getol, teu hayang kapuji ku batur, tuluy we. Teu boga kasieun urang teh. Dararasan rasan urang mah ilmuna. Urang mah masagi getol, amalna pangrajina, tuluy urang mah teu hayang diumumkeun, teu hayang kapuji ku batur. Darasaan mah urang nu bakal di surga pangluhurna darajatna teh. Tah ieu teh pan bahaya cilaka di wae. Matak nepi ka salama masih kene jelema encan dicabut nyawana gitu. Masih tetep masih kene antara teuing antara salamet jeung cilaka. Ngan ku lama dibere ciri tanda jelema bakal pisalameteun sapopoena hirupna teu loba cawadeun agama, ciri salamet. Jelema anu teu loba cawadeun agama di awalan tina daek ngaji eta ciri salamet. Ciri gitu. Jelema ciri cilaka kana ngaji geus embung ngomong ka dituna. Da sumberna mah tetep cenah dina ilmu. Matak lamun urang istiqomah sapanjang bulan Ramadan ya, nepi ka akhir, nepi ka finish ya, nepi ka malam Jumat finish aja. Lamun ceuk dauhan ulama moal leupas lawan nu ngaran Lailatul Qadar teh salah sahiji tina peutingan ganjil, maka nu sok ngaji nu teu tinggal dina sapanjang bulan Ramadan, wah geus moal leupas pasti menang Lailatul Qadar. Pasti eta mah sapeuting ngaji dina peutingan pas bertepatan jeung Lailatul Qadar leuwih hebat tinimbang urang ngaji di luar 1000 bulan lain dina peutingan eta. Sabab beda deui eta mah. Sabaraha taun teh ada teh Lailatul Qadar teh. Mun dihitung-hitung. Ngaluwihan ti batur ieu mah. Bisi dina Lailatul Qadar tepan sok aya amalan, maca ieu wiridan ieu kabeh ge wiridan kabeh ge sunat kabeh ge. Sugan sapeuting eta urang dikhotamkeun maca Quran. Anger we sunat. Barang sunat mah kabeh ge eleh ku ngaji mah barang wajib. Pakenya bisi gitu aing mah hayo we aing teu kabeneran nya. Unggal peuting teh dikersakeun ngaji we ngaji kana amal rada kurang meunang Lailatul Qadar mah atuh komo ku ngaji atuh. Eta mah leuwih hebat tinimbang tahajud 1000 rakaat. Asal aya tungtungna unggul, tong gede hulu gitu unggul eta sakitu. Ade maji opik tong gede hulu. Tong gede hulu. Pokona mah syukuri alhamdulillah. Da pasti aya salah sahiji pasti nu kaentepan. Pas urang talabul ilmi dina peutingan harita ternyata Lailatul Qadar dilipatkeun leuwih hebat tinimbang 1000 bulan. 80 kilo tahun pun. Wah gitu. Urang aya dina posisi keur talabul ilmi. Wah eta istimewa eta. Mana tadi teh? Irtahala wa barok wa amma suratuhu. Jeung anapun ari gambarna ilmu, rupa nama, bungkeleuk nama. Ari gambarna ilmu palatar tahilu tah eta teu mangkat ieu surah teu leungit lah gitu. Henteu ilang ieu surah irtihal teh. Bisa jadi mangkat, bisa jadi ilang. Teu leungit ieu surah hartina ilmu teu jadi leungit ilmu teh lain berarti langsung pararoho ilmuna teh. Da teu diamalkeun teh henteu ilmuna aya keneh nyangsang gitu. Jadi nu leungitna naon nurna barokahna.
karena kahirupan tapakna teh eueuh gitu. Palatar tahilu taheta teu leungit ieu surah bal tabko balik tumetep itu surah. Tetep ilmu nama aya di eta jalma, tetep jalma nama pinter ngadalil mah. Keur naon eta muakkidatan barianan anu nguatan. Muakkidatan barianan anu nguatan. Lil hujjati kana ngahujjah. Ieu ngahujjahna ngahujjah goreng ieu mah. Ngadebat gitu. Ngahujjah ka saha alal alimi ka ahli ilmu asui anu goreng. Ahli ilmu anu goreng, anu mana teh anu disindiran di dieu. Ahli ilmu anu can bisa ngamalkeun ilmu. Nah, mata urang dibere keur alat tawado keur urang nu rajin ngaji ka dieu lompatna. Aduh heueuh. Jajauheuneun urang mah ngaji jeung amal da jajauheun mata teu pantes diagul-agul. Nah. Summa ingkana tuluy lamun kabuktian. Tuluy lamun kabuktian saha hadal alimu ieu ahli ilmu nu rajin ngaji teh. Lamun kabuktian saha hadal alimu ieu ahli ilmu yu alimu eta ngawurukeun eta ngajarkeun ieu alim. Yu alimu eta ngajarkeun ieu alim ilmahu kana ilmuna alim. Ternyata urang mah najan teu diamalkeun ku sorangan oge rajin ngajarkeun ilmuna ka saha annasa ka batur, annasa ka jalma-jalma. Wayan pa'u tegesna mah mere manfaat itu alim. Tegesna mah mere manfaat itu alim hum ka itu nas ka manusia. Mere manfaat bihi kana itu ilmuna. Jadi ilmuna teh teu dipake ku sorangan oge tetep dibikeunnan ka batur. Kawas eta teh naon cenah? Al ilmu bila amal kas sajar bila sama. Ilmu nu teu diamalkeun teh jiga tatangkalan eueuh buahan. Ceuk Abu Yamuh tadi ieu tatangkalan eueuh buahan teh tetep aya mangpaatan. Najan urang teu bisa ngalap manfaat buahna ai suluhna mah bisa lain. Tetap tatangkalan mah bisa minimalna kurang bisa dipake nyuhan buahan ge meureunna tatangkalan teh tetep keur batur mah tetep mere manfaat urukeun atuh ka batur gitu. Jadi matak sindiran-sindiran ieu keur saha ieu teh nu nyindir jalma anu daek ngaji can daek amal teh ti luhur ti ulama nu geus ahli amal. Ulah pipilueun urang sarua nyindir-nyindir ka ustad deh ngawuruk ge heueuh ngamalkeun henteu lain pangkat urang eta mah. Sabab eta mah geus saluhureun urang. Engke nu saluhureun urang di naon ditaekeun darajatna ku nu saluhureun deui. Nya ibaratna gitu. Mun jenderal bintang 1 mah tundukna kudu jenderal bintang 2 jeung saluhureunna. Ieu mah boro-boro eueuh bintangan eueuh naon? Pipiluan hayang nyindiran itu lain levelna gitu. Kira ku Pak Udrek nyindiran SD gitu. Beda kelas gitu. Kumaha cenah tah kana ieu sindiran ti luhur ya. Sindiran ti luhur ka ahli ngaji anu can daek ngamalkeun ilmu tapi diwurukeun mah osok. In kana hadal alim yu'allimu ilmahu annasa wa yanfa'uhum bi kana tah kabuktian itu alim maka eta ahli ilmu teh bimanzilati sam'ati eta tetep aya dina darajat lilin gitu. Sok dibahasakeun lilin gitunya. Eta tetep aya dina darajat lilin. Kumaha ari lilin tudiu anu nyaangan ieu sam'ah annasa ka manusa. Linnasi ka manusa. Tudiu anu nyaangan ieu sam'ah linnasi ka manusa ka batur. Wahia bari ari ieu lilin, bari ari sam'ah lilinna sorangan tuhroku eta kabeulem ieu sam'ah. Ti saha ieu teh? Ti saluhureun kade, ulah pipilueun. Urang ustad lain nyindiran ustad nu can daek amal lain ti urang ieu mah. Da kuduna ge keur urang mah atuh. Keur urang mah, kuduna urang mah naon atuh? Tadi teh ya lain lumpat kana nyindiran jalma anu geus daek ngaji can daek amal. Urang mah kana ngaji na can daek can sumanget. Maka kana ngaji we heulanan mah. Wahya tuhroku atawa diibaratkeun
jalma anu mere manfaat ilmu ka batur sementara di sini can bisa ngamalkeun au kal ibroti atawa eta tetap seperti jarum. Nah, jarum taksu anu makeanan ieu ibroh. Pan baheula mah meureun nyieun kain teh, nyieun baju teh meureun make jarum, make jarum teh atau nama mesin jahit gitulah. Ibarat mesin jahit anu mere pakaian annasa ka jalma-jalma. Wahia bari ari jarumna ariatun eta taranjan. Jarum mah tara di baju lah ya. Tuh. Kabatur dibere di bajuan gitu ku maneh ladang maneh nage buligir jarumna oge. Ibaratna teh kawas gitu. Heuh lebar meureun gitulah. Saja mana manehna mere mangfaat ka batur teh komo keur dirina lebar. Gunakeun keur diri sorangan. Sanajan jadi ngawurukeun ka batur henteu disyaratkeun kudu ngadago diamalkeun ku diri sorangan henteu. Jadi ngajarkeun ka batur urang moal ka ngawuruk moal ka ngajar ah sababna da urang can bisa ngamalkeun tetep da ari ngawurukeun teh termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kahadean nu di jero ilmu teh ieu teh ye upamana salat teh bener na kieu-kieu jeleumana teh tara salat na ustaz tapi tara salat. Aku sabab tara salat ilmu salat manehna moal dibikeunnan ka batur atuh beuki loba jelema nu teu bener salatna meureun tah. Tetep ilmu nama tetep wurukeun ka batur. Tah salat teh kudu kieu, tah wudu teh kudu kieu. Manehna mah tara wudu tara salat. Mangfaat teh keur batur, sugan batur teh kieu ku sabab batur teh ngaji ka ustad ieu anu mana ilmu nama bener ngan si ustad teh tara naon tara ngamalkeun kana ilmuna. Tuluy kumaha sugan jadi salatna da teu sah najan bener ge da ditarima ti ustad anu teu ngamalkeun teu tetep we. Lamun ku urang ditarima ilmu nama bener ternyata kurang katarima ieu teh sahna kieu sanajan nu ngawurukeunana ternyata manehna tara ngagunakeun ilmuna tetep ilmuna mah jadi. Ilmuna mah tetep jadi. Ngan kitu unggul rada beda unggul meureun tah bedana teh. Jelema lamun diomongan kuno sejen anu mana manehna ge can ngagunakeun ilmu keur soranganana moal pati neurak gitu. Di papatahan udah orang nempoh heula pan lain. Budakna salat bapak ge henteu. Saya masuk nempoh bapak gitu. Udah tetap nempoh heula gitu. Tapi lain berarti aku sama kurang teu salat berarti moal marentahkeun salat aku jadi double dorakana. Hiji urang teh boga kewajiban nitah kana kahadean, komo boga budak sorangan anu nitah salat, urang boga kewajiban nitah salat kana awak sorangan. Nalika urang kur bisa salah sahiji teu gugur nu hiji deui henteu. Urang teh teu bisa ieu. Non nitah salat kana diri urang, nahan nitahkeun ka budak urang salat jadi gugur ku sabab urang teu bisa nitah kana diri sorangan salat, henteu, tetep itu mah tetep wajib. Nitah ka budak salat, nitah ka budak ngaji tetap wajib, nitah kana awak sorangan ngaji ge tetap wajib. Nah, lika urang teu sanggup mawa diri kana ngaji, ka budak mah tetep kudu ditah ngaji we. Nah gitu. Ku urang boga ilmu diamalkeun ku urang teu bisa, nah ngawurukeun ka batur jadi gugur, teu tetep we wurukeun ka batur. Bisa jadi suatu saat barokah tina ngawuruk tuluy didoakeun kudu diwurukanana, engkena manehna jadi daek amal. Kumaha we carana mah gitu. Atau jika urang barang bere, can ikhlas tapi barang bere teh hayang we rarasaan teh lamun teu dinuhunkeun kudu dibarenat atuh naon teu hayang mereka dinya mah teu nuhun-nuhun acan tapi ku urang teh terus dipaksakeun keun bae lah urang mah najan urang hayang kapuji ge mun barokahna bisa jadi kudu diberena tuluy manehna ngaduakeun Gusti mudah-mudahan sing ditampi amal solehna ieu nu masihan teh tah barokahna ti dinya. Jadi amal hade mah najan teu ikhlas oge moal nepi ka gugur eueuh padilahan tetep ujung-ujungna bakal aya di mana we jalurna mah. Ayeuna teu bisa ngamalkeun teh atuh sugan kepi kahareupeun. Biman jilati samah tudi ulin nas wahiyatuh roku wakal ibroh taksun nasa wahiya ariyatun qala ta'ala qala ngadauh Gusti Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim atamuruna nasa bil birri wa tangsawna anfusakum atamuruna naha marentah aranjeun atamuruna naha marentah aranjeun annasa ka jalma-jalma abatur marentahkeun bil birri kana kahadean berbuat baik naon we ditah hade ka batur
sementara watang sauna bari mohokeun aranjeun. Watang sauna bari mohokeun aranjeun angkusakum kana pirang-pirang awak aranjeun. Sementara anjeun poho kana awak sorangan. Wa antum bari ari aranjeun tatluna eta mararaca aranjeun alkitabah kana Al-Qur'an. Maca Quran teh urang bari ngaji mau sok ngaji gitu. Thalabul ilmi gitu. Apala takiluna tahnahan teu malalikir aranjeun najopi gitu. Nah teu malalikir cenah aranjeun gitu. Gitu dawuhan Allah. Nah anjeun rek marentahkeun ka batur sementara anjeun poho kana awak sorangan. Nah, ya lain ngagogoreng ngaji lain teh. Lain ngagogoreng ngaji itu lain. Tapi naon ieu mah heueuh eta teh keur naekeun darajat tina daek ngaji jadi daek amal. Wapil hadisi jeung eta tetep dina hadis. Annahu arieun sanyana kalakuan. Arieun sanyana kalakuan yuk maru eta diparentahkeun saha bil alimi ahli ilmu. Aya ahli ilmu, ahli ngaji diparentahkeun ka mana? Ilan nari kana asup neraka. Oh iya supaya tawado urang anu ngaji. Ilan nari kana neraka. Tuluy kumaha patukhroju tuluy dikaluarkeun naon am'auhu pirang-pirang pejitna eta alim. Dina neraka teh diburu-dulukeun pejitna teh. Payaduru tuluy ngurilingan itu alim. Tuluy ngurilingan itu alim biha kana itu am'a kana itu pejit. Pinnari dina jero neraka. Ya mataknya golongan ahli ilmu padahal mah nu kudu ceurik mah urang anu bodoh. Ieu golongan kiai teh beuki luhur darajatna karka beuki ceurik. Sok sieun da abdi mah rumaos. Jadi pantes ilmu di luhuran teh lain beuki gede hulu beuki tawadu sabab beuki nyaho keterangan ancaman. Itu. Ngan tadi teh aya tahapanana itu. Tong dibikeun ancaman-ancaman ieu ka jalma nu kana ngaji ge can daek. Atawa ieu teh bahasa teh dibaca ku jalma nu can daek ngaji. Kita ieu ngaji nage. Oh nya aing keur naon ari jadi ahli ilmu getol ngaji teu diamalkeun anger disisa ku neraka mending tong ngaji sakalian. Lamun nu ngaji wae geus diancam komo maneh meureunna. Begitu. Ieu mah supaya urang nawadukeun ahli ngaji. Cenah naon diparenon muter cenah. Kama yaduru kalawan seperti yen ngurilingan. Kalawan seperti yen ngurilingan naon alhimaru himar. Naon alhimaru himar birroha kana panggilingan. Aya baheula mah pan lamun hayang ngalemeskeun kacang atawa naon teh baheula gitu. Sok make naon keledai atawa ku kuda atawa ku sapi ditarik geuninganan. Batu di tengah gesek-gesek eta mah mesin baheula gitu. Teu beda jiga himar cenah. Ngurilingan mesin panggilinganana. Hayo muter di dinya keneh. Payatupu tuluy ngurilingan. Payatupu tuluy ngurilingan toab bihi ka itu alim. Bihi ka itu alim. Saha anu ngurilingan teh ahlun nari ahli neraka. Ahli neraka muteran eta tu tukang ngaji teh ya. Tuluy kumaha payakuluna tuluy nyararita ieu ahlun nar ahli neraka. Nanya lahu ka itu alim ka ahli ilmu. Kumaha nanya ma baluka ma eta naon baluka ari kalakuan anjeun. Naon pan anjeun teh ulama lain, anjeun teh tukang ngaji geuninganan dina neraka. Payakulu tuluy nyarita, tuluy ngajawab itu alim. Kumaha cenah? Inni kuntu amuru bil khair wala atihi wa anha anisar wa atihi al hadisa. Ini sanyana kaula. Ieu kudu ditafsiran di bahasa ieu teh. Kuntu eta bukti kaula. Amuru eta sok marentah kaula bil khairi kana kaalusan.
kaula teh osok marentah kana kahadean ngajak batur kana hade wala atihi jeung tarami gawe kaula hi kana itu khair ari dipigawe ku kuring mah tara wa anha jeung sok nyarek kaula sok nyegah kaula anisari tina kagorengan ya ulah teu meunang itu haram itu wa ati bari sok ngagawean kaulahi kana itu sar kana itu kagorengan kugula sok digawean al hadisa kudu maca anjeun kana hadis kumaha ieu aya bahasa ieu teh termasuk golongan jalma anu kapendak ku Kangjeng Nabi nuju waktu Mi'raj ningali sagolongan jalma cenah anu diguntingan letahna jepret jadi deui ternyata naon ieu teh golongan ahli ilmu. Nah, make bisa gitu jawabannya teh ieu inni kuntu amuru bil khair wala atihi kaula osok nitahkeun kahadean nitahkeun salat nitahkeun amal nitahkeun anu jeung anu tapi ku kami tar digawe kaula sok ngalarang ieu teu meunang ieu haram tapi kami sok ngagawean maka disiksa ku ulama di tafsiran bisi ku urang di tafsiran kieu ceuk urang teh nyai kitu mah berarti bener geus we urang moal nitah ka batur moal nyarek batur lamun urang masih keneh can akur jeung sakumaha letah urang lain kadinya lumpatna tetep da Kangjeng Nabi ngadawukeun muru non bil ma'ruf wa illam takun taf'alu wanhau anil munkar wa in kuntum taf'alu parentahkeun kahadean najan anjeun can migawe carek kagorengan najan anjeun osok eta geuning buktina Kangjeng Nabi miwarang tah ku ulama di tadi teh sakumaha tadi kawajiban urang teh hiji mawa diri nu kaduana mawa batur hiji marentahkeun diri nu kaduana marentahkeun batur lamun urang teh bisa marentahkeun awak marentahkeun ka batur mah tetep kudu atuh geuning ieu disiksa na lain tina sabab amar ma'rufna tapi tina sabab ngagawean dosana nah gitu jadi ulah dipake tadi itu eta mah Ustaz Lilin tah mah lilin-lilin dia nyangan batur lilin nyangan batur tok teu pantes eta bahasa kitu diucapkeun ku jelema nu lain ustad dibahasakeun kitu kuduna ku guruna sia mah jadi ustad lilin ku guruna nu ngomongna teh entong ku masyarakat biasa nyebut ustad lilin mah lilin we cenah nyangan ka batur manehna leeh gitu kabulung komo sia mah ustad suluh gitu poyok entong tetep tong boro-boro nempo ahli ilmu nempo ustad masing nempo jelema nu tara ngaji kudu hadesan kapan gitu meureun lain tetep urang doakeun Gusti ieu aya ieu golongan ustad ye masih kene rajin amar ma'rufna tapi kalakuan jiga kitu mudah-mudahan ku Gusti ye amal solehna ku Gusti sing dirobe sing sakumaha ilmuna aya kitu ngadoakeun teh ningali jelema bodoh mugi Gusti sing dikersakeun di pasihan taufik daek ngaji sakumaha abdi ku Gusti di pasihan taufik abdi ge tiasa ngaji mu itu oge muga-muga Gusti di pasihan taufik jadi kaungal jelema ayo ngadoakeun tah jelema teh kahayang ngaji-ngaji atuh tah ustad teh kaos kitu patut eta mah cing atuh boga ilmu ngamal-ngamalkeun ilmu atuh oh eta mah jigan hayang kapuji meureunnan ayo kaungal jelema goreng kabeh mah di stop kabeh ge cing haji opik teh kabeh ge alus batur mah pokona engke mah liwat ka seleng sararae sadayana ge gitu ayeuna mah geus tong goreng-goreng didoakeun tukang haji didoakeun gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.